Asep Channel. Ngaji yuk. Dua mata yang tidak pernah tersentuh api neraka. Naku naunu gelis lobanu bangor. Naku naunu bangor lobanu gelis. Siga nama ngerasa asa hingga derupa jangoma. Bisa payu kasasa tungtung jadi celaka. Assalamualaikum Mang Alek. Waalaikumsalam Sep. Cagur Sep. Alhamdulillah. Hari Mang Alek kernaon ieu peting-peting di dia sorangan. Tiris ieu teh Sep. Bagian ngarona aduh wah batur. Pandaina mau sumbang serat, usum culi, aringis. Nyage amang majelma burawong. Hayang we ngajaga lingkungan, meh aman, bebas tina bangsat jeung bangsa culik. Mun aya di dieu eta bangsat, wae didodet moal asa-asa. Bae ka penjara Minang urang manggeus puguh jelema bangor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Mang Alek, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Hartina naon Sep? Aya dua panon anu moal kasentuh ku seuneu neraka Mang Alek. Hiji panon anu ceurik karena sieun ku Allah. Dua panon anu begadang kanggo ngajaga patroli di jalan Allah keur nyalametkeun jalma kaum muslimin. Kaum muslimin meh ti brasare nu lainna begadang ngarona ngajaga tah nu kitu teh panonna teh diharamkeun kana neraka Mang Lek. Wah, ngarona ge meunang ganjaran teh Sep. Mohon Mang Lek, pan tujuan ge ngajaga ngarona teh supaya aman. Ngan niatna Mang Lek kudu karena Allah. Siap Sep. Urang teh da hayang aman lingkungan teh. Amang mah eueuh tujuanna naon deui? Keur naon ngarona teh? Supaya masyarakat ngerasa tentrem, ngerasa aman. Beuki sumanget Mang Alek mah euy, hayang ngarona teh euy. Komo meunang ganjaran ti Allah mah pupurieun amang mah rumasa loba dosa. Sugan we atuh saeutik-saeutikeun dosa Mang Alek bisa kahapus. Wallah subhanahu wa ta'ala dihampura. Mudah-mudahan we Sep Allah ngahampura karena dosa-dosa Mang Alek anu sakitu lobana kieu. Amin Mang Lek. Mudah-mudahan we Asep oge sami Mang Lek rumasa loba dosa ka Allah teh. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga atau berpatroli di jalan Allah.